Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi iki ku pasal sawiji sakta tu salati utawi pira-pira menenge salat iku sitatun 6. Baina takbiratul ihrami sawiji ing dalam takbiratul ihram wa du'ail iftitahi lan du'a iftitah wa baina du'ail iftitahi lan ing dalam antarane du'a iftitah wa ta'uzi lan ta'ud dua bainal fatihati lan ing dalam mantarane maca Fatihah wa ta'udi lan maca ta'ud dua baina akhiril fatihati lan ing dalam mantarane akhire Fatihah wa amina lan maca amin wa baina amina lan ing dalam mantarane amin wa surati lan surat wa baina surati lan ing dalam mantarane surat war ruku'i lan ruku. Faslun artosna ari ye pasal saiji saktatu salati ari pirang-pirang cicing dina salat. Sitatun eta ya genep. Baina takbiratul ihrami kaiji dina antara takbiratul ihram, adua iftitahi sareng dua iftitah, wa baina dua iftitahi sareng dina antarana dua iftitah, wa taudi sareng maca ta'ud wa bainal fatihati sareng dina antarana maca Fatihah, wa tauzi sareng maca ta'ud wa baina akhiril fatihati sareng dina antarana akhirna Fatihah, wa amina sareng maca amin wa baina amina sareng dina antarana amin wa surati sareng surat wa baina surati sareng dina antarana surat war ruku'i sareng ruku. Tegesna cicing dina salat teh dina genep tempat. Mana rupana anu genep tempat teh hiji dina antara takbiratul ihram jeung dua iftitah, dua dina antara dua iftitah jeung ta'ud, tilu dina antara Fatihah jeung ta'ud, opat dina antara akhirna Fatihah jeung amin, lima dina antara amin jeung surat, genep dina antara surat jeung ruku.